Gus Dur memeh kanyahoan mah teu kumaha ketika Amerika nyahoan bahwa Gus Dur ternyata salah satu dedengkot Al-Qaeda nyana teh horenganan babaturan jeung Osama bin Laden lengserkeun teu kanyahoan politik teh kos kitu hampir bae Gus Dur ge dibunuh hampir dibunuh lamun Gus Dur mempertahankeun harita teh imkan jasa ngan hiji nya mah teu cinta jabatan batur teh nyaho nu nyaho teh ngan hanya kitu kenegaraanna bae dibalik kenegaraan nu nyaho rahasia Gus Dur masyaallah perjuangan Gus Dur teh nu mantak di Belanda loba nu asup Islam di Inggris loba nu asup Islam Amerika memantau di Amerika sorangan loba nu asup Islam ada apa sih dengan Gus Dur ngobrol dengan Bill Clinton nu direncanakeun setengah jam jadi 2 jam jeung Bush kaget ya ada apa dengan Gus Dur teh horenganan keberanian Gus Dur make mata anu buta tapi hati anu cekas dibandingkeun jeung Kiai Kuari matana cekas hati buta la ilaha illallah baheula aya seorang wali ngaranna Halaj ya Halaj eta zaman Khalifah Muqtadir di zaman harita sekitar tahun 390-an eta Raja Muqtadir sebagai khalifah teh geus mulai teu make aturan Al-Qur'an make ngan geus memperkaya diri kurang urus ke masyarakat loba fakir miskin terlantar loba yatim piatu terlantar loba rangda kolot terlantar ai rangda ngora mente nu kolot ieu nu terlantar ye bantuan terhadap ulama rada kurang padahal di negara Islam ngebentukna khalifah ulama sebagai penegak agama ieu boga jatah numantak dipake dalil ku kiai proposal kiai partai kiai Golkar haram urang duit pemerintah urang sok ngaco bae kiai nu sok ngaharamkeun ngaji deui can anggeus teh ngajina sombong lamun nyaritakeun tentang halal jeung haram make pikir moal larang geus sebab eta mah urusan pasti diihtilafkeun geus teu kudu dicaritakeun halal jeung haramna rasakeun bae ku sorangan meme asup ka Golkar baheula jeung geus asup ka Golkar deuleu meme asup ka partai jeung entas asup ka partai deuleu memeh nampa proposal jeung encan nampa memeh nampa jeung geus deuleu tinggal sakitu bae lamun urang ngadalil pa bener-bener ka dituna moal beres guys tinggal ayeuna bukti baik keur memeh ngajukeun proposal mah alhamdulillah santri aya 30 aya 40 pondok rada reod ngajukeun proposal alhamdulillah pondok bagus santri buktina kos gitu tah mungkin keur memeh asup ka Golkar mah santri aya 200 aya 300 lantaran yang tambah masyhur yang tambah hebat ngajukeun proposal atau partai mere dibangunlah pondok 2 tingkat majelisna hebat wah pohara jasa santri BAKB baralik halal haramna geus teu kudu dipermasalahkeun moal anggeus sebab memang ulama boga jatah ti pamarentah Imam Ghazali nu ngajelaskeun padahal lamun ditaliti menang jatah sotet ti nagara nu bentukna khalifah aya Baitul Mal jangan ngagaji ahli-ahli agama
ari kokocoranana tina usur mah tina perpuluh dek sahanung halal ke Imam Ghazali haram ke kuari make dalil Imam Ghazali pemerintah wajib ngagaji ulama telikat tadi gaji menang ulama mental lantaran boga jatah di negara nu mana ngan tetep dipacekcokeun jadinya boga kepentingan baik-baik geus teu kudu dipermasalahkeun ngan anu menang di pemerintah deuleu bae hasilna sakitu bae. Ieu raja Ki Muqtadir akhirna rada ngapilainkeun ka ulama-ulama tepati diurus penegak agama nyana memperkaya diri sehingga rada jauh jeung Allah rada jauh jeung Allah kanyahoan jauh tina ucapan jeung tingkah jeung pagawean ana rajana rada jauh jeung Allah maka masyarakatna leuwih jauh lantaran aya bahasa lamun kitu rakyat kencing berdiri pemerintah kencing lari balikeun atuh Gusti salah teh salah. Nah eta lah lamun pemerintah kos kitu masyarakat leuwih telap. Nah pemerintah kacau dipimpin ku Ki Muqtadir Khalifah Muqtadir akhirna disindiran ku Ki Halaj lantaran saat eta Ki Muqtadir teh ngaumroh-umrohkeun kiai Raja Muqtadir ngahaji-hajikeun ulama ustad munggah haji-hajikeun kunyana tokoh dihaji-hajikeun kunyana nu penting ngadukung kanyana Ki Halaj ngomong kieu cek bahasa urang nama yo bisa ibadah di imah kula khusyuk geus teu kudu ka Mekah caknya bahasa Ki Halaj salat di masjid khusyuk teu kudu ka Mekah eta teh bahasa teh jadi masyhur di negara bahwa Ki Halaj ngaharamkeun ka Mekah padahal mah Ki Halaj mah lain ngaharamkeun ka Mekah nyindiran ka Mekah na lain lillahi ta'ala geus bahasa Ki Halaj cak Ki Halaj teh bisa salat di imah kula khusyuk teu kudu ka Mekah Mekah aya di imah kula bisa salat di masjid kula khusyuk teu kudu ka Mekah sebab Baitullah na aya di masjid kula bahasana maksud Ki Halaj mah kieu urang salat di imah khusyuk Baitullah asa aya di hareup daripada ka Mekah cara kipu doli mungkin umat ai datang ke Mekah nu kadeuleuna imahna bae pendon eta tah daripada kos kitu cak Ki Halaj maningan ulah ka Mekah sote bagi anu di ka Mekahkeun ku khalifah hartina teh ka Mekah di ka Mekahkeun ku pamarentah sebab naon pamarentah ngamekahkeun teu ikhlas kiaina deui teu khusyuk berarti teu nyambung ta ibadah ka Mekah tak eta ucapan Ki Halaj kos kitu teh akhirna asup ka ranah perpolitikan sebab kasinggung teh Khalifah Muqtadir mun kasinggung nyana berarti di tengah-tengah negara aing aya keneh kiai aya keneh ulama nu anti ka aing kuari mah tangkap Ki Halaj dengan dasarna naon ieu penangkepan dengan dasarna bahwa Halaj tidak mewajibkan ke Mekah eta jadi dasarna tangkep Ki Halaj mah tenang bae ja aing mah teu ngaharamkeun ke Mekah ngan bahasa aing kos kitu tah jadi ahli hakikat mah kos kitu kos Gus Dur selalu kontroversi ya tuh Gus Dur dia saat-saat batur nyaritakeun aurat kita ditangkap cek Gus Dur kenapa ditangkap Quran itu lebih porno nah, gue mah ada coba atuh Indonesia kabeh ka Gus Dur nyalahkeun bagaimana itu Gus Dur cek Gus Dur itu emang bener sih Quran itu lebih porno daripada fotografi
kurang lebih porno dari dulu. Angges, jadi bahasa Gus Dur teh kos gitu tah. Hese. Wah, dicaci dimaki. Inul tangkap, nu ngomong nangkepna oma. Kenapa mesti ditangkep? Ya oma juga inul lalakinya ceknya nanti atuh. Da kumaha ada ya tuh. Tinggal oma mah hap bae. Eta pan calon presiden urang eta. Ku Gus Dur mah sagilek wae. Ngomong-ngomong tangkep alah atuh dia juga sama inul lalakinya dia ceknya. Geus teu bisa ngomong oma, ngomong salah teu ngomong salah. Ya heueuh meureunana. Ya sajeng Gus Dur mah tuh. Tah eta tah tokoh hakikat teh ulama berhakikat. Bakos kitu hese. Ya ki halad ge. Padahal teu ngaharamkeun henteu ngaulahkeun ka Mekah ngan bahasana kos kitu nya nama tah. Bisa salat di imah kula khusyuk. Eta leuwih bagus tibatan ka Mekah ceknya teh. Lantaran teu kudu ka Mekah ceknya di imah kula aya Baitullah. Sebab nu jelema khusus salat pasti Baitullahna kagambar. Bisa salat di masjid kula teu kudu ka Mekah, Baitullahna aya di masjid. Akhirnya ditangkep ki halat. Tangkep. Sanggeus ditangkep, terus disidang, tugasih. Atuh jana mah biasa bae. Terus dipadu jeung ulama anu geus po kaki Muqtadir. Ka Khalifah Muqtadir dijawab sagilek. Nu matu kabeh ge, nu mampu ngalawan halaj. Sebab ki halaj bicarana geus make hakikat, makrifat. Jadi ribuan ulama lawan hiji eleh kabeh. Akhirnya Khalifah Muqtadir marah. Masa sih ulama sakitu lobana eleh ku hiji? Ya kami eleh. Da kumaha atuh? Kesimpulan mah teu bisa ditangkap selanjutnya lantaran Ki Halad begitu diinterogasi tentang ngaharamkeun ka Mekah jante, tentang ngaulahkeun ka Mekah jante, ngaharamkeun teu ngaulahkeun teu nyindiran ka kiai jeung ka pamarentah. Naon hartina ngamekah-mekahkeun kiai jeung naon hartina kiai ka Mekah. Ari can istitoah mah henteu bakal dikukumahakeun ieu ku Gusti Allah hayang-hayang teuing atuh. Nu penting mah urang meunang ridho Allah. Cak Ki Halad teu kudu maksakeun make proposal hayang dikamekahkeun. Jangkeun lagi urang aya henteu istitoah mah moal dikukumahakeun. Nu penting meunang ridho Allah daripada ka Mekah meunang siksa Allah. Akhirna disidang eleh kabeh ulama. Saya teh kuari tah nu dikamekah-kamekahkeun ku atut teh apaan saha? Nu diumrohkeun ku atut coba ngacung atuh sih ulah izin coba tuh nu kamari ku Jaki sabaraha nu diumrohkeun pun coba hitung pun cak udah sial eta emang setengah sial siapa ayo coba ieu keur carita Ki Halad ya Allah ya ore gaya tiba heulana Gusti Allah nu agung. Masya Allah Karim. Jadi kiai-kiai nu ayeuna jeung pamarentah nu ayeuna teh geus digambarkeun zaman 300 tahun baheula. Allah Karim terus datang ka kuari hayang didukung teh di ka Mekah-kamekahkeun baheula Khalifah Muqtadir kos kitu. Ki Halad nu nentang kos kitu serinya na ka kiai nu dikakumakakeun ku presiden ku kunan ku Khalifah Muqtadir. Anu dibangun majelisna cak Ki Halad teh hayang-hayang teuing moga majelis. Ai eta majelis kira-kira bakal kadeuleu ku mata resep doang tapi ku hate teu bagus. Di dunia kadeuleu boga majelis aheng tapi di akhirat bakal jadi siksa naonan. Terus disindiran ku Ki Halad makin pararanas ceuli kiai-kiai saat eta. Pohara terus di negara saat eta teh rame nyaritakeun Ki Halad. Mulai kuari kiai ekstrim makin menjadi-jadi, gas tangkep bae bunuh. Datang ka kos kitu teh kiai keneh. Ulah kaget tiba heula ge piring ge tilok pabentrok jeung tesi. Nyaos ya tesi. Bahasa modern teh tesi tah. Udah kuat itu ya tesi.
tilok aya gerengseng ngadu jeung piring tilok aya piring ngadu jeung piring deui gelas ngadu jeung gelas deui kekenceng ngadu jeung kekenceng deui nu mentak cekin naon gitu Romli make Haeru naik ceramah gedang hepe mana hepe ku baturna eta maknana gedeja sedang Ki Haerun tah ceramah sakitu doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa amma ba'du. Jadi dulur-dulur sadaya moal loba nu dicaritakeun ku sim kuring mah ngan ieu bae nya gedang hepe manan hepe ku baturna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geus beres. Eta ceramah Ki Haerun sok dibacakeun ku Abah. Horeng manana heueuh. Gedang hepe manan hepe ku baturna. Jadi horenganan kiai digencet ku kiai. Maknana kos gitu tah. Pamarentah digencet ku pamarentah, pedagang digencet ku pedagang. Oh, eta gedang hepe manana ambal aya eta horeng. Eta ceramah Ki Haerun terus diteruskeun ku Abah ai dongeng eta bae nama. Asal ceramah bae gedang hepe manan hepe ku baturna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geus beres. Engke eta tahlilan deui cak masyarakat asana gedang hepe deui. Eta bae upek-upekan tapi maknana pohara. Tah akhirnya kiai kabeh nu ekstrim-ekstrim anu geus pro ka Khalifah Muqtadir ayeuna tetep Ki Halaj ulah diantep ieu mah kudu dipangkat. Kudu dipayahan. Cakabehan teh dipayahan ge kudu beralasan. Ke teangan heula ulah main payahan-payahan bae. Henteu cenah paranas ceuli. Atuh paranas ceuli mah lain urusan, tapi kan kudu mendasar. Tetep diteangan kesalahan-kesalahan. Sedengkeun pangajianana sangat sanagara milu ngaji kabeh rakyat kanyana. Kaki Halaj mah cumplang-campling tapi waya pangajian milu kabeh eta ge nu ekstrim milu ieu. Milu aya wayah ngaji mah sasalaman lagi dibulak-balik cat. Di luar bae kos kitu ngaco. Jadi tiba heula horeng aya eta kos kitu. Masyaallah. Kabladina makin menjadi-jadi Khalifah Muqtadir teh keluar tina syariat lantaran dikondisi-kondisikeun kiai-kiai tokoh-tokoh agama supaya ngadukungnya terus tanpa aya pemilihan. Jadi berarti aya monopoli. Nah, diktator berarti Muqtadir teh. Bah, eta teh nu kos kitu jauh jeung Allah. Allahan dina hatena Ki Muqtadir ku hari makin jauh atuh masyarakat dage ulama na makin jauh ke Allah. Ki Halaj khawatir cek Ki Halaj teh lamun ieu diantep bae kos kieu makin jauh ka Gusti Allah, bukti jauh ka Gusti Allah sogok menyogok ku hari geus ambalaya. Pemerintah nyogok ke kiai na narima deui kana sogokan. Ketika tadi sogok diomongkeun deui khalifah ku kiai pan eta mana nu beres. Wah, cek Ki Halaj makin menjadi-jadi. Ku hari pembunuhan loba, bahkan perzinahan ambalaya, judi akibat khalifah Muqtadirna ieu teu beres. Lantaran henteu ngalaksanakeun tugas sebagai khalifah akur jeung syariat ente. Wah, bahaya. Jauh ke Allah ya. Dianggap ku Ki Halaj ieu khalifah Muqtadir geus eueuh Allahan di jero hatena. Kiai na geus sarua deui lantaran geus narima sogokan, geus hayang kitu digaji, maka geus henteu bertauhid deui dianggap ku Ki Halaj. Cek Ki Halaj, wahai dulur-dulur, lamun endek neangan Allah ulah hararese anal haku kuring Allah. Teta bahasa kos kitu teh kan bahaya ya. Bahaya ya. Nyolok pengajianana nyaritakeun anal hak. Wah, dicatat ku ulama. Iyalah kesalahan nu paling fatal. Tangkap ieu mah sebab nyalirukeun.
akhirnya didebatkan jeung kiai bahasa anal haq berarti di dieu teh aya manunggal antara khalik jeung makhluk teh bisa ngahiji. Dijawaban ku Ki Halad dengan make perjawaban ilmu ma'rifatullah, make jawaban ilmu hakikat. Eleh kabeh ngajawabna pertanyaan-pertanyaan anak. Namun nyaritakeun anal haq nu dimaksud nama di jero hate kula teh Allah. Nyinggung tapan. Raja teh kasinggung sebab raja geus eueuh Allahan di jero hatena. Ulama kasinggung sebab di jero hate ulama geus eueuh Allahan. Jadi nu dimaksud ku anal haq teh lain kula Allah cak Ki Halad. Di jero hate kula mah eueuh proposalan. Di jero hate kula mah eueuh sogokan nu aya Allah. Ketika Allah aya di jero hate nu kadeule syariat-syariat, nu kadeule torekat-torekat, nu kadeule hakikat-hakikat, teu kadeule dunia. Kan eta kabeh kasinggung ti mimiti raja datang ka kiai kenu pro kasinggung kabeh. Musyawarahnya jeung para syaitonir rajim. Di DPR pusat, di MPR. Wah, gas keputusanana ieu mah eueuh deui, iwal ti bunuh bae Ki Halad. Dibunuh Ki Halad dibawa. Tenang seserian Ki Halad. Anal haq. Bahasa anal haq. Kuring adalah hak. Nu dimaksud lain aya lain Allah kuring, tetapi di jero hate kuring pinuh ku Allah. Ente ulah karitu anal haq. Geus dijadikan nama kesalahan fatal dengan bahasa anal haq. Tangkap Ki Halad. Padahal Ki Halad bisa ngabedakeun ieu wali, padikeun nyaritakeun antara rububiyah jeung ubudiyah. Berarti ieu presiden urang teh geus eueuh sifat rububiyah nu aya adalah rububiyah. Ieu ulama mayoritas teh geus 99,% teh geus eueuh sifat rububiyah nu aya sifat ubudiyah. Geus dibanding-banding ku Ki Halad teh. Lamun geus eueuh sifat rububiyahan kabehan, ieu bakalna kena siksa negara ieu. Akhirna dijadikeun kitu kesalahan fatal. Berarti Ki Halad teh kuari lain dina segi maripatna jeung lain dina segi hakikatna. Dibunuhna Ki Halad adalah diasupkeun kana ranah perpolitikan. Mantap politik mah jahat, tidak ada teman yang abadi, tidak ada lawan yang ngomong atuh ya. Teh kos kitu di politik mah jadi kabeh jahat. Jadi ya Ki Halad ketika diasupkan karena urusan peragamaan mah debat, urusan syariat, urusan tarekat, urusan hakikat, mengekak Ki Halad. Tapi ketika diasupkan karena ranah perpolitikan, ieu adalah nyasarkeun. Sebab nu mantak diasupkan karena perpolitikan saat eta ieu muktadir, khalifah muktadir jeung rakyatna keur meujeuhna teu make kana agama. Lantaran sogok menyogok keur meujeuhna digalakeun, urusan ka Mekah jeung umrah digalakeun, urusan pembangunan pondok pesantren majelis taklim nyokot duit di negara digalakeun. Ta ieu main sogok menyogok kos kitu ieu adalah ngundang sisa diasupkeun. Nyana kasinggung ku Ki Halad, berarti asupna kana urusan perpolitikan. Geus terbunuhna Ki Halad adalah aya dina ranah politik. Nu mantap kiai mah tiba heula ge ulah berpolitik. Lamun endek berpolitik niatan jadi raja sekalian. Cara Gus Dur niatan jadi raja. Raden Patah niatan jadi raja. Syarif Hidayatullah niatan jadi raja. Cara Maulana Hasanuddin niatan jadi raja. Lamun ngan sakadar ilubung engkeuy-engkeuyan bari teu nyaho ka mana arahna. Nah ieu bakalna cilaka ya kiai. Cilaka pun. Ngan deui ye. Aduh, saya kayak tiba heula. Nuantak lamun teu maca sejarah kiai kabawa bae. Baca sejarah ahli sufi. Mimiti kitu non karangan Hudzaifah. Datang ka Sayyidina Ali, miti Sayyidina Ali, kemudian Hudzaifah turun ka belah dieuna di zaman Imam Syafi'i, turun ka belah dieuna ieu tah di zaman-zaman modal kos kari horeng geus tiba heula. Baca sejarah ahli sufi. Mentek
ceki halaj atuh sarajan kula dibunuh ge kula mah deuk mempertahankeun hak anal hak ente lamun ngabunuh kula mah moal kumaha sebab sarua aja ngabunuh hak bahasa da kos kitu puyang cenah aing si hak di hak deui nah pokona kula geus ngan hayang nyaho ke di akhirat nu ngabunuh kula ke deuleu di akhirat tetep Ki Halaj dipandian kemudian dipasung kemudian rame-rame diputus ulama nanggeus pro kabeh ka Ki Muqtadir Khalifah Muqtadir lantaran geus dihajikeun geus diumrohkeun geus disogok geus dibere akhirna ulama memutuskan hukumna remeng-remeng jadi kuari mah lain berat ke agama tapi beratna kuna ku urusan sakit hati kotos bunuh dibunuhlah Ki Halaj harita minta pendapat ke ahli batin ge ngamuapakatan lantaran menurut ahli batin ngaibsakeun sir wa huwa qalahu haqqan nyana selalu ngucap hak anal hak nyana selalu ngucap hak ta ma qalahu ieu sapotong ieu mah di dieu mah sejarahna ngan sapotong bahasa di ditu dina kitabul halaj aya kitab supi ngaranna kitabul halaj beuli ge dongeng halaj aya di dinya kabeh timiti lahirna masantrenna boga guruna kemudian manehanana zikirna datang ka diangkat jadi walina datang ka nyindiran kana Khalifah Muqtadirna datang ka dibunuhna nah ieu mah saeutik di dieu mah petelan lantaran Ki Halaj geus bisa ngabedakeun mana rububiyah mana sifat ubudiyah sehingga ieu khalifah teh kasinggung khalifah na kasinggung ulama na kasinggung diasupkeun kana ranah perpolitikan sebab saat eta politik keur mejeuna mamanas Ki Halaj mah sakadar ngaluruskeun para ulama ngaluruskeun khalifah supaya ulah terlena dina permaksiatan tetapi kulantaran memang hawa nafsu anu luar biasa bener ku benerna tangkep baik dibunuh baik Ki Halaj keputusan ahli zahir bahwa karena tidak bisa dipahami ucapan Ki Halaj harus dibunuh minta permuapakatan kesepakatan kepada ulama-ulama khos ahli batin ditinjau oleh ulama ahli batin itu pun harus dibunuh sama dengan ucapan wa huwa qalahu haqqan ngucapkeun anal hak ngucapkeun hak anal hak ai nu teu meunang diucapkeun wajib dibunuh jadi sepakat kabeh kana bunuhna Ki Halaj ieu kutubul aulia dibunuh kutubnya teh kutubul aulia saat eta dibunuh bae mantak Gus Dur waktu ditanya Gus di mana belajar thariqah di Baghdad siapa guru anda saya tidak perlu menyebutkan namanya yang jelas guru saya itu ditangkap oleh pemerintah kemudian diinterogasi dibakar beres Gus Dur mah kos gitu jadi guru Gus Dur guru thariqahna loba di antara nu paling istimewa di Baghdad eta teh dibeulem paota eta ge kutub sarua masyaallah karim ulah aneh kos gitulah haja kumaha teu kumaha mempertahankeun hak Sayyidina Husain dipotong leherna kumaha jakuari ge lamun urang bebeneran mah moal kebel pasti digantung Ki Pudoli nu mantak angel atunya nama milu larut atuh larut ngantor di pendopo biasa itu kumaha tah iyalah urang ngadengi keur zaman Soeharto Amir Biki kakara sakitu encan nyeun gerakan naon encan nyeun gerakan encan puguh organisasina tangkep bae ditangkep brendel sabaraha kiai di zaman Soeharto embung disinggung padahal ngaluruskeun kiai mah kecuali geus boga organisasi kecuali geus boga partai deuk ngadirikeun partai Islam atau deuk kadiri organisasi mengarah kana penggulingan untuk merubah negara menjadi negara khalifah bolehlah tapi kan iman can aya sekedar di mimbar kok dibunuh naon sih kekuatan mimbar sapirangan ngadengikeun doa kok dibunuh tah ieu asal geus bebeneran bae geus kos kitu ratusan bahkan ribuan ulama zaman Soeharto tah sabaraha 25 tahun replita ulama nu dibunuh emang kumaha gitu masyaallah nu puguh kuburanana mah jelas nu teu puguh kuburanana emang teu loba ya Allah ya Rabb
emang geus kos kitu tenang bae masalah engke di akhirat bakalna naon kitu ngaranna Mahkamah Agung terakhir di Rabbul Jalil engke bakal kanyahoan terus kabelah dia Abu Bakar Basir encan kanyahoan kumaha nu sabenerna posisi aslina tapi kudu dibawa ke Amerika dibawa ke Australia kuari ge masih keneh dalam penyelidikan Amerika aya naon sih jeung Abu Bakar Basir urang teu nyaho wallahu a'lam nu jelas bagerakan encan aya naon sapira nyeun organisasi Ikhwanul Muslimin pergerakan kumaha-kumahana encan tapi kok make dikhawatirkeun aya naon terhadap Abu Bakar Basir Gus Dur memeh kanyahoan mah teu kumaha ketika Amerika nyahoan bahwa Gus Dur ternyata salah satu dedengkot Al-Qaeda nyana teh horenganan babaturan jeung Osama bin Laden lengserkeun teu kanyahoan politik teh kos kitu hampir bae Gus Dur ge dibunuh hampir dibunuh lamun Gus Dur mempertahankeun harita teh imkan jasa ngan hiji nyana mah teu cinta jabatan batur teh nyaho nu nyaho teh ngan hanya kitu kenegaraanna bae dibalik kenegaraan nu nyaho rahasia Gus Dur masyaallah perjuangan Gus Dur teh nu mantak di Belanda loba nu asup Islam di Inggris loba nu asup Islam Amerika memantau di Amerika sorangan loba nu asup Islam ada apa sih dengan Gus Dur ngobrol dengan Bill Clinton nu direncanakeun setengah jam jadi 2 jam jeung Bush kaget ya ada apa dengan Gus Dur teh horenganan keberanian Gus Dur make mata anu buta tapi hati anu cekas dibandingkeun jeung Kiai Kuari matana cekas hati buta ji mun teu kajahoan lulumpatanana urang teu kajahoan Gus Dur mantak dilengserkeun hampir dibunuh sebenarnya mah horeng di jerona memperjuangkeun Islam Abu Bakar Basir ditangkap diinterogasi aya naon urang mah teu nyaho horeng memperjuangkeun Islam secara mendalam nyana mah dicaritakeun kelanjutanana aya kaitan jeung negara-negara dunia kelasna Abu Bakar Basir urang teu nyaho kok make ditangkap kok atuh mau ditangkap kok Amerika ge potongan Kipudoli mah naon ditangkap lah atuh cek nyana jak ngantor di ditu ye bareng jeung Ki Nurjaya yo jeung Ki Jamal kadinya atuh teh basa komplotan ka ditu kompetisi meuli Fortuner we ka ditu na masalah sih pun tenang we artina moal ditangkep atuh tuh nyaba Abu Bakar Basir ka Banten kok aya penelitian Amerika aneh nyaba doang ka Kesultanan Banten diundang ku Banten kok turun tangan Amerika aya naon sih terhadap Abu Bakar Basir Masya Allah Karim kos kitulah batur mah iya terbunuh bakalna iya cek Amerika bunuhan hiji deui selain Gus Dur Abu Bakar Basir eta batur mah berjuang teh kos kitu urang mah teu nyaho ieu jelema nu sangat ngabahayakeun karena urat nadi Kristen urat nadi Yahudi urang mangan sakara di panggung edap orangnya nama dek menggel tak urat nadi Kristen dek dipegatkeun ku Abu Bakar Basir Yahudi dek dipegatkeun nyanana kadengena sorangan atuh teh sorangan berarti boga jaringan atuh jaringan jeung luar negeri nu mantak Amerika memantau ge boga jaringan jeung luar negeri aya sabaraha organisasi sih nu diamati ku Amerika malibejaan ku malibejaan engke bae nya di TV ge sugan aya aing ke di ditu keur nyanyi tapi di balik perjuangan nu nyaraho Gus Dur kadele sosok Gus Dur da bae di balik kegusduran secara kenegaraan aya naon nu nyaraho Masya Allah moal dilengserkeun atuh lamun Gus Dur secara biasa-biasa bae mah iyalah ahli hakikat berjuangna terus bae gede ka Allah bae di mana bae nyana maka gereja Gus harus negara masa Gus Dur ke gereja dibaptis segala rupa atau tenang bae nyana mah sebab jana keur berjuang sia mah deuleukeun bae heula aing dibaptis tanaon kumaha sia bae heulanan aing mah aing sia mah sia sugan laas Gus Dur dibaptis janteu malah sabaraha hasil baptisan nu asup Islam henteu dicaritakeun bae di nagara jadi ulahkeun
hasil baptisan Gus Dur malah loba nu asup Islam. Ka Tangerang kunjungan sugan ka Masjid Al Ittihad lain malah ka Kelenteng. Ka Kelenteng jeung Haji Pudoli eta pan. Gusti Allah nu agung. Waduh, malah ka Kelenteng nya nama. Sorotan dunia Indonesia khususnya nasional nyana tenang bae. Aing keur boga misi sia mah teu nyaho. Sia mah kurang maca sejarah nu baheula Seseri Sikti baheula dakwahna Kutubul Aulia Seseri Sikti dakwahna di gereja. Saya mah Urupil Kurhi baheula dakwahna teh di gereja. Ji atuh ieu dakwah sakadaran burudan rajaban mah haju balikna mawa cawo Ambon gede atuh ngeunaheun tah mah. Dakwah kos kitu mah. Oh nu nyurigakeun tah mah atuh. Atuh eta dakwah nu pait kita. Uratna dina mana potongkeun yuk. Nah iya urang teu nyaho. Di Indonesia aya keneh tah insyaallah aya. Saha si jelemana moal dibejakeun. Moal dibejakeun teh cenah moal hayang nyaho. Moal pokona. Nu masalah nu janggotan eta. Ih lalawora. Mantek teger Indonesia moal eureun-eureun. Gus Dur, Masya Allah, segede Habib Lutfi ge ulah dikira main Habib Lutfi teh. Lumantak jelema nu maraen kelas internasional moal kaharti ku urang, kadang jeung artis, kadang jeung aktor, kadang nyanyi. Moal kaharti ku urang. Lantaran lamun saluluguna nasbeh bae. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atuh babari ditangkepna. Babari. Ya kadang-kadang Habib Lutfi mah nyanyi, organ main organ apaan gaya, ganteng jasa, bisaan jasa, jitu jasa panjang. Pak Guru, not ini apa namanya? Atuh jago. Tapi lain Habib Lutfi, tau mah ada dengkot sia. Jago Habib Lutfi. Mentak kaget. Keur main. Nyana kadang-kadang merenung. Kunaon merenung na? Nyana nyaritakeun. Tidak ada teman di Indonesia. Geus dijajaki kunyana Banten, Bandung, Jawa Tengah, Jawa Timur. Baheula mah masih kena aya 10na di zaman Gus Dur. Nu mantak gairah na lain deui agama. Begitu geus areueuh eta A B C D geus eueuh. Ku ari tinggal aya tiluan deui. Lumayan tiluan ge. Cukup hudang lah. Lantaran nyekel amanat-amanat para wali Allah. Itu mah nu berjuang gitu modern itu mah teu salah ngan sakadar cangkang tah mah hanya menyeimbangkan doang. Ieu pendidikan Kristen geus kieu mah nya urang henteu pek bae, ieu geus kieu mah nya urang henteu pek bae, tah mah nya keseimbangan zahir eueuhna naonan tah mah hanya zahir tapi di jerona nu nyekel amanat para wali Allah ieu nu keur berjuang. Mentak Habib Lutfi kadang-kadang isuk-isuk aya di Jawa Timur, Jawa Tengah, engke sore-sore aya teu harti. Engke kadang-kadang aya di Malaysia, kadang aya di luar negeri. Naik kapal sih, naik kapal misina naon bangun lalagaan. Bangun lalagaan, kadang-kadang milu kapan nya nama jeung babarengan jeung Mustafa Bisri. Pan Mustafa Bisri mah pujang enggak nya nama menyajak bae, nyanyi bae Pak. Kadang-kadang jeung urang Jawa Tengah teh nu ahli eta teh ahli nyanyi saha tah eta Habib Lutfi kos kitu. Tapi teu nyahoeun keur diincer ku Amerika. Satu lagi nih di samping Abu Bakar Bashir, Lutfi Hasan udah ketangkep sekarang. Aduh. Masya Allah. Urang mah tinggal muji syukur bae horeng aya keneh jelema-jelema nu peduli memperjuangkeun agama. Lamun eueuh nu karitu wallahu a'lam. Ieu pan pesantren salaf deuk dihancurkeun. Saha nu memperjuangkeunana? Ku ari nyulusup teh urang lamun inget ka Gus Dur kula pan sok nyindiran PKS BPKS. Menang ti mana kula modal teh ti Gus Dur. Baheula Gus Dur nyaritakeun, hati-hati dengan PKS. Sakitu Gus Dur nyaritakeun, awas kalau masuk ke tubuh pemerintah. Nyanangan sakitu doang. Satu saat tetap PKS akan hancur. Kita kondisikan. Aya jelema nu ngondisikeun moal datang kitu bae PKS teh. Aya nu milu main di negara teh kieu neuk ngajebruskeunana teh sambarangan. Ye lamun eueuh tah di politik anu milu kos kitu atuh hese mentak alhamdulillah. Urang teh nyaho saha teh kieu cari jelema nu moal bejakeun. Aya we pokona mah. Osok kadi osok. Ngaji bakal kadang-kadang ngadi.
milu cara di politik mantap atuh mal datang kata ngagejebur bae kapan lamun teu seetik emang kumaha di perpolitikan pan kula nyarita aya nu main di perekonomian aya nu main di artis ge aya wali saha cenah kiai atuh bung jenggot meureun ji mantak Indonesia bagus kos kieu hese dibacana sebab baheula kerja di walina nu jadi raja anu jadi gamelan anu jadi aktor eta kan waktu jadi wali sangana kos kararitu mata kadieu teh neuk nurutan nu mana ieu wali teh sosokna wali jeung wali nyahoeun deui seuneu sok atur salam anu Allah kalau kiai anu begitu hati-hati kalau kiai anu si anu begitu hati-hati nyahoeun nyana gitulah di alam di luar alam anu ku urang kadeuleu horenganan aya nu keur memperjuangkeun agama bari zikir bari tafakur bari muraqabah bari ngadoa ka Gusti Allah anu nyana teu kudu hararese sakali ngomong aya jelema nu ceurik aya jelema nu tobat aya jelema anu ta eta hese dibandingkeun jeung anu walak luar biasa tapi mangpaatna eleh ku doa ka Gusti Allah ieu lah nu hararese nah justru engke loba tangkepan model ki halaj teu aneh emang geus ti baheula kos kitu ngan tetep bae jawali mah sieun henteu teh sieun henteu emang kunaon iya atuh kabeh ge jaga tulisanana jadi geus teh sieun kumaha atuh memang mun pae atuh pae cara Kanjeng Nabi Ibrahim ketika hendak dibalangkeun ka seuneu emang ngegente atuh cara kudu pae ku seuneu atuh geus bae biasa bae urang mah pan karak hendak ditangkep bang ka polisi nirisan mata kaji podoli hajulah cenah sakeuna anu mah kula mah da kieu balah cari aman bae lah. Ih, gua perjuangkeun agama mah pahit. Ya anu cek Kangjeng Nabi agama mah dicekelan teh ruhak, teu dicekelan pareum dicekelan panas leungeun. Ji, nu mantap kudu siap ceuli rawing, diomongkeun jelema, disanjung jelema, dicemooh jelema. Ngan geus jadi wali mah teu biasa bae tenang wae eta geus sapira kos kitu. Jawayah kedatang mah nyana geus cium tanganna bulak-balik ieu. Engke geus kaluar bae kakarak ngajebian tih ya geus itu geus biasa teh kos kitu mah masalah nah ye ki halaj lantaran nyaritakeun anal haq kasinggunglah raja kasinggunglah ulama asupkeunlah karana politik berarti nyana adalah termasuk menyinggung pemerintah menyinggung aturan-aturan pemerintah maka diputus ki halaj bunuh dibunuh ki halaj mimiti irungna disempok seri ki halaj Allah anal haq mata dicolok mata ieu mah dicolok bae mata set dikaluarkeun pembunuhan lain cara pembunuhan biasa ieu kutubul aulia nama Allah anal haq ceuli terus hiji-hiji inting-intingan beres turunkeun kabeh dihijikeun kemudian dibungkus di dieu lah aya anu cek sebagian murtad nyana nyebutkeun anal haq ulah disalatkeun cek sebagian salatkeun ieu ahli hakikat akhirna ayalah kiai munajat ka Gusti Allah oh ternyata geus aya di sorga ki halaj mah bejakeun taku kiai eta tah set bahwa ki halaj mah geus aya di surga nyana ahli hakikat ieu nu bak anu ngabunuh putusan raja geura siap-siap bakal kitu disidang engke di hareupeun Allah nu jelas kuari mah putusan pandian salateun sanggeus salateun sanagara Baghdad kabeh ngambeus seungitna ki halaj disarahan terus ki halaj pohara datang ka kuari lah ieu ki halaj tenar ahli hakikat nu ngabahasakeun anal haq ieulah aya bahasa kabeladina kitab aya kitab naon kitu manunggaling ruhani aya deui wahdatul wujud nah ieu ditentang wahdatul wujud ya aliran ki halaj anu nyebutkeun anal haq di dinyalah engke bakal panjang carita dina kitab hakikat dina aturan tarekat anu mengarah kana hakikat
eta mah panjang caritaan ujung-ujung nama kabeh ge ngarasa ngahiji jeung Gusti Allah ngan ulah dibahasakeun wahdatul wujud sebab wahdatul wujud mah lain metode teu meunang dikitabkeun sebab eta mah rasa mah tuangkeunana ka rasa deui teu meunang dikitabkeun geus pacekcok urusan eta engke jelema anu ngarasakeun marifat anu bakal nyaho akhirnya dibunuh neulah caritaan jelema nu geus nyaho kana sifat rububiyah jeung sifat ubudiyah akhirna Ki Halaj lantaran nyana ngabahasakeun anal haq eta teh bahasa rububiyah ngan sirna dijelaskeun akhirna keputusan dibunuh kitulah caritakeun tentang ubudiyah jeung rububiyah anu patali jeung dongeng Ki Halaj beres urang nyaritakeun sifat rububiyah jeung ubudiyah nu moal diangkat jelema moal diangkat seseorang jadi wali lamun encan nganyahokeun sifat rububiyah jeung ubudiyah tinggal bagian kedua amal basariyah berrohaniyah qaimatun wallahu a'lam bissawab.